Jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2. Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun. Bikeun heula keluar ka dinya. Geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi asup. Mun Kangjeng Nabi boga korma hiji, moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kene di meja. Bikin heula nurutan eta bae ge seseleh tah nurutan eta bae ge datang ka modar urang moal bisa tuh jak kuari bae ge Haji Pendi ye geus teh paevan nya nama ye lantaran huisna ge geus lain di dieu berarti hadapun bujal ge geus huisan kan ieu ge lain mikiran sedekah nya nama malah terus disering leungit berkat sering ai kula mah geus dicaritakeun teu kudu geus pokona mah teh asal aya nyana pasti leungit. Lain sodako nyokotan. Panti balik teh mah. Berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan, ai ieu mah karakterna nyokotan. Pansa balik mah mah. Aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu bogana naon karakterna tukang beca, lain karakter kahirupan sapopena tukang beca. Ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageranana, nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna, nyana ngarenung kieu be. Cek nyana aing ge hayangan aing teu bogana naon. Lah aing mendek sedekah ngabeca be ngan asal poe Jumat. Asal poe Jumat jelema anu naik beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar sedekahna eta bae nya komo nu ka masjid mah ngabeca nya na bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Pendi mah mama ai da jangan mah ai aya urang mah mama ai eueuh bae ai masih ka mana deres masya mah atuh deres masya mah malam teu semakin teu masya sia bae nya nah mana naon bapana ya tukang beca ye ieu mah kieu ye poe Jumaah ieu mah ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sedekah teu boga duit ieu mah deuk sedekah tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ke 11:30 ke masjid. Nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar. Heuh atuh masalah cenah. Kaluar jare jam 8 asal poe Jumaah bae asal poe Jumaah. Geus pokona deuk ka mana tah teu kudu mayar ka nyana. Gratis. Datang ka heraneun anu naik beca ge asal deuk dibayar Jumat. Asal deuk dibayar bae ku tukang sayur Jumat. Gratis atuh si Mbak mah nungguan poe Jumat bae si Mbak mah nungguan poe Jumat bae geus tadi lakukeun bunyana asal Jumat gratis asal Jumat gratis kabeneran aya nu teu nyaun bos masjid berangkat ke masjid dibayar ku cenah berapa mas gratis pak jangan sombong beca gratis bos yo bos enggak pak saya mah asal Jumat gratis pak pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sedekah aja kamu ngebeca aja sombong berek kunyana tuh ambil 100.000 enggak pak bikin deh mun Haji Masuri atuh minta tambahnya nama atuh duit masjid ge kurus di bea bergaining nah eta kaget teh bos kaget cek bos teh coba ke Jumat hari coba ku yang Jumat hari di Cirian bener itu gratis Jumat hari naik deh ya beca masjid yana geus disiapkeun duit 500.000 coba ceknya gratis deh bener ente sampai masjid berapa
Pak, gratis Pak, Jumat saya gratis. Yang benar kamu. Pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya, orang fakir, orang miskin, orang besar, pejabat, bos sekalipun gratis. Keluarkan nyana saya hitung di hari penyana 1 2 3 4 5 500.000. Haji Peni ge osok tak kitu tah. Percis Haji Peni sok kitu tah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan 1 juta tah. Nu dicokot tungtung hiji tah. Tolol jasa teh berat. Penipu goblok. Pinternya apa? Pinter nipu. Eta pernah nyarekan lik mere di Jakarta Jengkula ya. Tanpa ramain makan kieu bae. Ditunggunya bener sih 2000-an mah, tapi kan ngenahin kadeulina bener teh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cak anu menta-menta gede oge ieu kan. Berarti 10 kali 2 sabaraha? Ya, cokot punya hiji set nih. Kieu bae teh tukang baramae. Galedeg sia. Ngaharen-haren bae. Emangnya nama kos gitu berhenti leutik penipunya nama. Mandak dagangna tuh maju-maju. Tah, barang dihitung mah asli mah bos. 1 2 3 4 5. Nih. Enggak, Pak. Saya mah asal hari Jumat gratis. Udah jangan gratis-gratis nih 500. Pokoknya walaupun berapa Pak, jangan pun 500, 5 juta nanti dulu. Saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis. Masya Allah, cak bos. Jelema nu kos kieu ye. Jelema nu kos kieu. Tas Jumat langsung nyana miheulaan. Nanya, aya teh tukang beca di mana imahna? Ka salah satu jamaah. Oh nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna. Langsung berangkat ke imahna. Diketrok lawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali keluar misalnya pamajikanana make mu kena kene. Waalaikumsalam. Betty ya mah. Ada apa Pak? Ini rumahnya Pak Anu. Iya, yang tukang becak. Betul. Ini siapa ini? Saya istrinya. Nyana cerik didinya, Masya Allah. Neuleup salakina ngabeca poe Jumat gratis. Neuleup pamajikan anak make mau kena kene. Dibikin duitnya 500. Nih, saya tadi naik beca, kemudian nggak mau dibayar Bapak. Nah udah, ini saya bayarnya sama ibu aja. Oh, cek ibunya. Dari pagi sampai Jumatan gratis. Suami saya mah Pak, walaupun bayar sama saya enggak Pak, nanti suami saya ke surga masa saya ke neraka. Ya Allah, eta bos kieu bae bos. Aing teh loba duit, aing ngabutuhkeun duit, neangan duit. Tetapi ieu kakarak bagi tukang beca model kos kieu, Masya Allah. Coba sih, aslinya orang mana? Cilongok Pak. Dasar hasud jangan mah. Cilongok Pak. Ya Allah ya Rabbi. Idinya nyana ngitlakeun cai mata. Ya Allah ya Rabbi. Horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka surga ditanya. Teh, ieu nu mantak ieu kumaha? Nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sodakohna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sodakoh terus baik. Naon bae anu bisa disodakohkeun ku Kangjeng Nabi selalu disodakohkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sodakona hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Cintana menggebu ka Kangjeng Nabi. Akhirna balik nu sugih teh
ngerenung bebeja ka pamajikanana neng bapak manggil tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu yuk urang ngamimitian sedekah yuk urang cintakeun ka Kangjeng Nabi masa nu susah bisa sedekah urang henteu urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes batur ngabangun majelis boga puluhan juta geja pantes batur nyantun yatim piatu jaboga pantes ieu tukang beca jeung pamajikanana bapak can nyorang ngecelakeun cai mata saumur hirup tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga barang datang ka imahna pamajikana maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 ceknya moal pa Jumat mah ya Allah ya Rabbi bapak tercengang ningali karakter model kos gitu yuk urang mulaian yuk ayo pak tuh ceknya cintakeun urang ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi disorot ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi jang moal daek hidup di dieu atuh moal daek hidup di dieu ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang aya nur ilahian di hate urang nu mantak daek hidup di dieu teh aya cahaya Allah aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep iya doang tadi di bandara wow eta Haji Peni kikian we naon tuh atuh ieu teu kaharti ku gorenganan urang Amerika susuna beudeuk eta Masya Allah karim ulah ge lamun teu mau sorban mah meureun dideulekeun ngan sorban make sorban api-api bae ieu ngan rada di itu teh jauh gede ya Allah eta bener teh urang Amerika luwis dia eta mah luwis disusul ke orang Pakistan lah luwis oh barang turun di Cina teh Cina kasisieun Haji Rusdi nya nangis ge bae bareng kotoknya tuh mulus jasa caknya berarti jarak nyahoun meureun normalnya geus kasimpulan mah eta nu sugi pasini jeung pamajikanana Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana haju urang ka Mekah ke coba urang tanya ji bener oge ih pamajikanana ji nurut teh ih beneran kan boga pamajikan teh mun kos tukang beca tadi kan kebeneran akur dah ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangina pan aya jelema ye neng urang boga duit 10 juta ka masjid kan 9 juta yuk nanaonan eling atuh salaki dicerekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula eta pamajikan kamu Masya Allah aya teu ngamuk neng urang boga duit 10 juta 9 juta ka masjid kan yuk kabeh menggeukeun jeung hulu-hulu sia amboh itu orang pondok KTP-na Masya Allah nah akhirnya anu sugih teh ya geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca assalamualaikum waalaikumsalam aya naon Pak ieu mah deuk nanya bae daek teu ka Mekah macem-macem ente menek nanya daek teu ka Mekah atuh dek ditawaran ka Mekah masa anu teu daek aju maksud bapak naon bapak deuk ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan sok kitu bapak mah kitu ya bunga-bunga tapi maksudnya kaget beneran ini mah cek panjanganna beneran jatuh akhirnya di Mekahkeun Masya Allah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ku cintana ka Kangjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi bahagia amat guys karena KTP na langsung didaftarkeun alhasil nyana diberangkatkeun ka Mekah kuno sugih nah ieu berkat cinta ka Kangjeng Nabi yang celing di hate teh persep jasa ka Kangjeng Nabi
kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kangjeng Nabi. Ujung-ujungna coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut na lalaki ye asal nanya awewe ngabalieur asal nanya awewe ngabalieur nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah sakena geus nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sakola mah ditanya ti jauh kene geus kieu bae malengos nah, si mbak ge ditanya si mbak tetep bungut keur mah jore Yuni teh kotok tem jore jasa tamata ayeuna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur teu nyambut teu manjur bae minta pelet ka kiai Rifki tah il qala Yusuf li abihi ya batinni endahan kiaina nu laku kan balik jangan bantu Agus kamana-mana Gus jangan pelet laku we nya geus frustasi geus kieu we ya Allah ya Rabbi tapi maha kawasa Allah lah kuariba oper bae lah cakna dek ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat dek ka kiai bener jaman teh pelet kaji pending geus boro-boro aing nya ge teu laku aduh ayeuna ka kiai assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kula umur geus aya meureun 35 mah oh bagus maksudna ya kana hayang kawin atuh lain dira kawin hayangan lalaki makan pembeli eueuh jam meulina ayo boga duit ona lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embung ka budak sakola embungeun ka si mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ka haji ulum ge arembungeun ka pe aju ieu mah deuk masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet tuh timimiti walia talatos datang ka ilqala Yusuf bental kabeh cek eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge ajurundani mah nah teh ajurundani eta geus lain kitu teh disilang Masya Allah timimiti minyak seungit datang ka minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur Haji Masuri pada we kos gitu teh puding tah bae keur ngora kikian nya tah Haji puding jago pelet kos gitu tapi tetap berlaku nah ieu mah deuk masarakeun ka kieu cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Jai cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah sholawat nu mana kiai ye tapi teu meunang direkam ieu mah ye sholawat ieu mah anjur jasa ieu mah ye teu meunang direkam paehan HP-na paehan da dibacana moal make ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ana ta'ala wa qasana qul antu salatu sulaiman siman ya. Coba nih anak gua ge. Apa sadar gitu sih? Aduh itu mah pelet. Aduh. Bahkan tama lain ka awewe jam pedagang ge eta. Ye, serius. Ngan cak abah almarhum hiji teu meunang ditulis teu meunang direkam dibaca ditalar sakali dua kali tilu kali masalah lamun talar datang ka tilu kali bake lamun teu katalar ulah ngan teu meunang direkam teu meunang Allahumma shalli ala Muhammadin ana ta'ala wajhu wa qadara qulban tusalatu salam ala sayyidina Muhammad anta bihajati hajati nah iya
akhirnya kuyana diwirid takuyana dengan cinta ka Kangjeng Nabi. Masya Allah dibere sabaraha kiai teu ngawirina lamun bisa saumur maneh mimitina dipoe lahir. Misalnya umurna 35 macana ulah loba-loba 35 ngan poe lahirna poe naon. Misalnya umurnya geus 27 macana ulah loba-loba 27 ngan ti poe lahir. Atau kecil dah kos gitu dibaca kuyana terus baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh khasyatan lukuman tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad. Karekam tapi teu meunang diwirid tah bos ya. Teu meunang awas eta tah kudu satalar-talarna. Oh bahaya tah mah. Nah diwirid kuyana terus diwirid asal penting diwirid sesuai jeung umur, asal penting diwirid sesuai jeung umur terus tambah cinta ka Kangjeng Nabi, dicintakeun ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi. Masya Allah teu lila prosesna cuman 3 bulan eta awewe loba nu nanyakeun loba nu nanyakeun aya teh si cenah si Udin kok kasep amat ayeuna. Kasep amat cenah keur ieu mah joget sia. Joget bahasa Vietnam eta. Kasep amat. Unggal jelema nyebutkeun kasep. Bahkan aya eta mah jelema aya kasep tapi pantes cekna teh. Pan beda tah. Pantes cekna nyurup teh nyurup. Pan jelema teh aya nu nyurup pantes sampaian lah kos saja pendi. Aya kan nya mah awakna sampaian. Topo ge sampai-sampaiku. Kesimpulan adalah alhamdulillah lo bandar sepen ya akhirnya naon gitu nggak ngalamar kawe jadi eta sholawat modalnya cinta ka Kangjeng Nabi atuh iya kiai lain ku sebab bisa ngaji na cinta ka Kangjeng Nabi coba jelema anu bisa ngaji tapi teu mangpaat elmuna kurang cinta ka Kangjeng Nabi. Loba jelema anu hebat elmuna tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi naonan. Tah aya jelema lah ilmuna teu sabaraha tapi cintana ka Kangjeng Nabi pohara luhung. Moal jelema diangkat jadi wali lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi. Moal aya jelema diangkat jadi solihin lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi. Moal aya jelema bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi. Modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi wali, modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi solihin, modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah, modal cinta ka Kangjeng Nabi maju usahana, cinta ka Kangjeng Nabi anu joget laku. Modalnya cinta. Ikan karasep ya kadele namanya karasep. Kurang cinta ka Kangjeng Nabi. Ieu kasep sakieu mah ieu kasep dibandingkeun jeung di soler mah ja. Atuh sakieu mah kasep. Tapi kurang cinta ka Kangjeng Nabi ya kos kieu ya mantap betah aja di Cilongok cenah ngaji kunaon datang ka ngendong-ngendong ai di imah dicarekan bae cenah kurang cinta ka Kangjeng Nabi cintakeun geura ka Kangjeng Nabi. Nah inilah tadi jelema susah cinta ka Kangjeng Nabi bisa ka Mekah jalan mati mana bae. Iya jelema jore cinta ka Kangjeng Nabi laku bahkan awewe ribut berebutkeun nyana ribut kaget sih kunaon ribut mah eta teh perebut anu jore tadi horenganan lain jorena aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah karim. Nah ilah Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapa 5 tahun ibuna maot 6 tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maot dilangsungkeun pengurusana Abi Thalib. Masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi ilu perang. Umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang Harabul Fujar ngaranna antara kelompok jeung kelompok. Kangjeng Nabi di barisan depan. Muhammad
Maneh kunaon ieu milu perang? Kula mah lain perang naon deuk ngadamekeun. Lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah, tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup, maksudna supaya ulah terjadi peperangan. Leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok. Urang mah urang leutik kene geus bancing kelompok. Gara-gara main gundu lain budak anu ribut, kolot jeung kolot. Main gundu doang, masya Allah. Di pondok keur gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana ribut pan eta mah tolol bin goblok sabah tuh urusan poleca gundu lang layangan kulo jadi bapak nu ribut. Masya Allah karim. Nah Kanjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok. Ya Allah ya Rabb Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta. Umur 11 tahun Kanjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai ayat tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur. Ya Allah, di mana leuwih ti baturna? Ketika batur kanekleb, ketika batur kabar, ketika batur nyanyi-nyanyi, Kanjeng Nabi cuma senyum-senyum. Pernah Kanjeng Nabi diajak ku babaturanana, yuk urang nyanyi-nyanyi di ditu. Kanjeng Nabi milu. Lantaran Kanjeng Nabi kan manusia biasa, suarana Kanjeng Nabi bagus. Kemudian penampilan Kanjeng Nabi luar biasa, dek diorbitkan Kanjeng Nabi ngilu. Setelah di perjalanan Kanjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kanjeng Nabi, akhirnya babaturanana diteruskeun ti ka ditu terus ke kula menyusul bae. Kanjeng Nabi calik di batu dengan tunduh anu luar biasa reup sare diamankeun ku Kanjeng Nabi ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kanjeng Nabi suarana bagus, penampilanana hebat, ketingali kedewasaanana, tapi diamankan ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari di batu Kanjeng Nabi sare. Coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kanjeng Nabi lain di kamar, ngamankeun Kanjeng Nabi lain di bawah pohon, tapi di luhur batu. Mata kekare di pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh. Lamun orang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat, teu aneh. Di Malaysia hebat, teu aneh. Di Saudi Arabia teu aneh. Tapi justru di Amerika tumbuh wari Islam. Ieu kan satu keanehan. Ulah aneh. Lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirubah tina Wahabi menjadi Sunni. 200 pangeran tangkap, 6 pangeran tembak Salman lantaran dek dirubah dengan bahasa korupsi. Tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia. Hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan. Panjang kukula bun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia jeung kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara. Tina Wahabi dek jadikeun Sunni. Kuari di Mekah aya maulidan. Matak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun, aya anu ngawahabikeun. Ieu katinggaleun di Mekah ge kuari Sunni. Di Madinah tadi kamari muludan. Masya Allah, biasa ya Nabi salam. Kaji peni ge geus kieu bae, urang ka ditu naon? Berkat da gede meureun. Ka berkat bae cenah mah. Masya Allah dasar orek koros. Main kuluhum bae. Tahun 12, umur 12 tahun Kanjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kanjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kanjeng Nabi kan ngangon embe. Ditalingakeun ku kabehan. Kumaha eta embe ku Kanjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kanjeng Nabi diais. Lamun aya embe anu pincrang ku Kanjeng Nabi diais. Masya Allah kari. Hiji nabi nu teu ngangon embe. Hiji nabi seluruh nabi kabeh ngangon embe. Mantap kula ge alhamdulillah ngangon embe kula. Bahkan jeung kebo.